Iya teh tadi abi meser pangsit nya 5.000 eusina 7 terus meser sop-sopan awe 3.000 sana 3.000 2.000 da ku sabab cenah sauran teh teu aya wortelna. Lanjut we teh si dibersihan si wortelna kitu nya tadi ge ku abi pangsit teh terus dicanak 2 da diangge sarapan gitu nya. Hai, assalamualaikum. Ieu teh tadi balanja nama enjing gitunya cuma dipasakna siang kok abi teh tadi ge pangsitna kok kana freezerkeun we nya da bisi basi gitu. Da ngaranna ge isi ayam gitunya adonan bakso gitu digulung ku pangsit. Tah di dia lanjut ku abi dibarasihan siap sop-sopana gitunya ieu ge rada barusuk saalit gitunya si naon teh kolna da isina teh ngan kol sarangan buncis sareng seledri atos we lanjut we ku abi teh bade dicanak ka kamar mandi tapi di beresan heula nya da bade dikumbahan tah sakantenan we si naon teh si pangsitna ge ku abi bade dikumbah da ngaranna ge menang mesernya bisi dicarapeng apa kumaha kan nya. Tah di dia dikumbahan heula tapi si ieu heula naon teh si naon teh sop-sopan heula sanes sop-sopan da eta mah teh komplit nya teh aya wortelna. Wortelna meureun katinggalin di manasan katinggalin puguh teh aya deui cenah ge saurang sakitu-kituna jantos we. Atos kumbah-kumbah mah lanjut abi bade ngadamel bumbu kanggo si pangsitna tah ieu teh cowetna teh tadi abi tilas ngadamel sambal bawang tadi nu sarapan teh sareng pangsit kitu nya. Tos ngarenos bumbu mah lanjut abi bade ngeuretan si naon teh bawang we deui kanggo si sayurna. Tadi bumbu pangsitna abi ngangge cabe terus bawang beureum bawang bodas sareng muncang bawang bodasna we saparo terus kanggo sayurna ge saparo bawang bodasna. Tah abi gatos manaskeun minyak lanjut we bade numis si bumbuna kanggo pangsit kitu nya. Ku abi dipasihan tomat saparo tuh ditumis dulu ka bener-bener seungit ya guys nya nepi ka asap pokona mah. Terus lebatkeun cai tina cowet terus lebatkeun si pangsitna pasihan cai we saalit. Lanjut pasihan sesening gitunya penyedap pecin uya sarang gula bodas gitu. Lanjut ku dipasihan kecap saalit tapi terserahnya opsional pokoknya mah. Ieu jadina naon nya pangsit meracon atau pangsit naon pok. Kitu we nya. Lanjut ditinggalkeun we nya si pangsitna tah abi bade nyayur di kompor sabelahna. Tah ieu ngangge panci alit gitu nya dengan saalit ieu sayuran ge tumis si bang bodas sareng bawang beureum. Tos seungit tos asak pasihan cai tina tekonya ieu mah cai galon gitu nya. Terus uih deui ka etana ka si pangsitna beuh ieu meuni mantul meuni seungit terus ka abi teh meuni ieu abi bari video teh bari ngeces guys. Bari ngelai ningalikeun eta pangsitnya tah da tadi teh tos asak ku abi tos dipaehan si seuneuna si komporna. Lanjut we dipindahkeun kana piring tuh. Beuh ieu meuni seungit meuni mantul komo mun aya daun bawang luhurna teh ditaburan ku daun bawang cuman teu aya nya tos we nya. Tah ku abi teh lanjut we dipasihan taburan bawang goreng nya ku sabab da gaduh kena stoknya. Tuh beuh mantul ieu mah. Uih deui kana si sayurna caina tos ngagolak lebatkeun si naonna si sayuranna terus si naon teh seledri potongan da teh daun bawang nanya. Terus pasihan sasaning gula putih terus penyedap pecin uyah. Ku abi teh dipasihan lada bubuknya sugan we si dede hoyongeun. Sok eta masuk hayang bae nya. Tah ieu teh bari dipindahkeun bari angkat si panci alitna teh malah potong guys gagah. Jadi watos sedikitnya dicandakan tuh gagangna teh teu aya guys jadina diceumpal. Ampun keur mah pancingan hiji-hijina potong deui. Tah ieu sada nanti bawang goreng saalit hijikeun we deui teh kana sayuran dipurulukan. Tah di dia pasakan abi atos beres aya pangsit mercon atau naon lah kitu nya. Pangsit isi ayam alias adonan bakso sareng sayur sop. Hayu cuang